Kumaha orang enak usaha ber. Nya kumaha tuturkeun indung suku ah. Usaha mah gampang. Boga kegebolan teh ayeuna. Nya ngeupul aya tibang 3 mah. Anjing ada kusumnya wah ya. Rek naon kitu. Boga duit pisan aya jeung modal. Gampang. Bang teu boga duit mah. Urang jual tarung. Ayo jualan we pokona mah lah. Oh, siap tenang. Alhamdulillah ya, gedeng ka ala terong. Duh aing. Pupukna doang ya ampun teh si Imron pupuk make tai embe apa tai kebo ya aing hideung kieu aing. Burung-burung teh si Imron aing terong aing dipupuk nu kieu atuh pararait meureunnan. Tapi alus cenah ka pepelakan mah tai sapi ge. Ayeuna ka mana mun si Imron si Kanil? Baralik di sawah teh lain langsung baralik ieu. Katanyaan naon pan kete kudu di imah. Ih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Ji? Iya, nepo pepelakan terong alus ya. Ai naon ieu ngahariji ieu? Borong kuing. Kuing ninggang keur butuh dagangan ya. Terongna doang laleutikeun Ji. Boga duit. Henteu, iya we. Duit tadi. Saya tetawaran. Nyao aing geus guru tuh gitu mah. Aing ngomong borong-borong wae nyoba roga duit nyaon teu aing. Naon? Coba nempo duitna main borong-borong wae teh. Nah, naware heula Ji. Kira-kira diborongkeun sabaraha duit ku Haji? Rek terong kajon, gori kajon itu tuh. Bangun lebeut. Boleh terus nih. Heeh. Ayo, kederkeun. Gampang wae jeung aing mah, ya duit mah. Emang na kuing da dipelak terong atuh jangan kuing dijual. Moal dibrekeun ka sia ieu. Gorinya kuing dipelak jeung dijual. Asal duit ge beres wae, geus. Oh, si Haji. Kira-kira itu ngomong mah. Angger rek meuli. Bandarna mah aya ieu tah. Bandar besar, bandar bebetian. Kahuwi-huwi ge main mah diboleh Ji. Atuh salempang. Ngitung kudu main mah Oh, duit kabeh eta. Oh, nya duit ieu tenang tuh. Ieu teh duit ieu sina teh ta ciro ieu teh. Ayo rek nangka rek terong. Beuli pokona mah nyaminnya. Betul, betul. Tah, aing kasih mah bir, aing rada percayaan bari jeung rada sok murah ge mayarna. Aing ke situ mah, aduh keranan dah. Ampun. Heuh, aing geus haji gitu apa? Aing percaya meureun, heuh geus. Ke balik deui we daina mah can mejana kala. Ieu geus burit dah can mandi. Tek geureuh mah. Aing moal aing mangkat heula. Oh, nyaman dek mangkat mah. Balik dah kayak mah Haji. Ayo bir. Haji geus kitu mah. Iya, aing geus. Ngahari kieu yeuh bingung milihanana. Mana nu bener anu salah ieu. Aduh aing paralaur ieu. Heulah kumangke lah. Bari naik can kalah ieu lah. Mandi heula ayeuna mah. Aduh, bikin nyempeg wae usaha baringung, usaha naon ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, aya Edi ya. Ide itu loba ayam. Nah, jual beli ayam apanya? Jadi bandar hewan teh ya. Aduh, kudu nyeun karamba tuh. Bisa mah si Imronnya. Di mana si Imron ya? Jangan kau yang ati tanyain karamba. Usahakan bandar hewan juga kan dengan ayam. Majar cenah ayam keur kenceng cenah hargana. Cocok atuh ai keur kenceng mah ya. Ku aing ajakan bisnis oge ya si Imronnya. Sekalian ku aing ditanyain karamba. Geus urang teangan si Imron ya. Imron, di mana si Imron? Aingah buset enyeuna Haji ku rupa-rupa wae aingah sagala titah ngundur harendong atuh ieu teh ampun meureunnan sedep cenah dek digoreng jadi pais ieu teh Haji teh ku aya-aya wae aingah pagawean teh Haji ngaran mah jelema beunghar wadaharan kanu kieu dihakanan keneh wae Haji ku nemen-nemen teh atuh sia teh pelit teh aingah anehna teh aingah jelema nu kitu aingah panjang umurna aingah teh ludes-ludes acan teh Haji aingah aingah Haji ampun teh Buset, kenaon eta si Imron? Keur ngundur jukut sugan. Ron, weh, tuh, sia ngundur jukut lain. Naon sih meni resok laruas teh aingah. Si naon eta? Iya tah Haji ditah ngundur kembang harendong. Buset, kembang harendong mah cocok, Ron.
dipais. Yo, cek paribasana kembang harendong na tibang sabakong oke. Dipais di sanguan teh setengah boboko, Ron. Buset sedep, Ron. Idih, ampun teuing. Alah, Kim sia masuk aya-aya wae. Atuh kagok kejo doang. Ieu nama atuh heuy aya si Tarkim mah ampun aing mah. Kumaha caritaan atuh kejona setengah boboko mah buset dengan ieu na teh Kim. Mang sedep ieu Kim nu kieu Kim. Aing can nyaho ieu. Haji ieu titah haji dah aing mah. Masih Kim. Nu kieu mah lain heureui sedep, Ron. Komo tibang ti koro jelema balangsak mah. Nu kieu mah cocok. Buset tinggal cocok dihakan. Lain. Dikumahakeun. Di aur-aur ka beungeut siap, Ron. Sia mah yang ngomong teh aing kaing teh kitu wae. Nah, atuh nu kitu di alan aing teu beuki-beuki acan. Nya haji aing mah. Atana mah. Aya asakna. Nya beuki. Goblok tuh aing mah. Dari wae lah fokus ieu tah. Goblok tuh. Goblok ngecet sia mah Dari keblok. wae tuh sia mah. Kos loba duit ah. Ye, eueuh. Eueuh. Naon sih? Eta sih curi kitu loba duit sia nya. Eueuh, Ieu maksudna naon sia ka dieu aing sok. ih, ka dieu lah. Nah, di mana ieu? Tonggo na ieu ah. Beh tonggo. Oh, sini aja Ayo, cenah eta mah. piduiteun. Heeh. Siap. Iya, lawang ieu. Hah? Lawang. Lawang piduiteun Kim. Lain. Lawang naon sih? Lawang piripuheun. Aing sia mah Cicing dengekeun heula. Aing kumaha ieu aurkeun. Aurkeun heula itu ah. Duh, aing ajarkan haji bron. Keun ke gampang eta menguruskeunna. Duh, aing Ya. kedengeran dia. Duh, aing. Aing aya Edi. Ah, sia malin Edi. Ide meureun ah. Oh, ide. Naon ieu? Aing tadi nempo ayam. Siap. Kebetulan aing teu boga perusahaan ieu sementara ayeuna. Terus Aing aya pikiran. Aing dek jadi bandar hewan ye. ieu nya usaha mah kana naon we atuh, dek jadi bandar hewan. Aing dek jual beli hewan ye. Terus Ayam cocok. Nah, aing bingung ye karamba nanti mana sih bisa teh nyeun karamba. dah timang nyeun karamba mah anu paragina motor teh ya. Bisa. Bisa aing ah. Buset. Si ke motorna di mana? Hah? Motor aki-aki dipake sia. Nya paling anu pergi mau cau teh ya geus rewot doang. Duh, aing motor naon eta aing ah? Hah? Motor naon? Suprapet. Deh, Suprapit. Duh, aing ah. Kuatin mah nya. Nya kuatan aing cuman bingung doang ieu ngala awi na di mana pan kudu make awi karamba mah. Pan bogaan ki aji nu tilu dungus. Oh, anu di dinya teh ya. Anu di pojok teh alas sia tipe-tipe jagur beak dua dungus mah heula. Nuar awi. Lain sia mah betan naon sia nuar awi. Duh, aing sia. Oh, nuar awi. Rupa-rupa we aing ah. Tuar ti peuting, Bron. Ngalah sia. Duh, aing ah. Sok sarieun ti peuting jeung nyawa sorangan yang berangan. Ah, ku aing dianteur ke ku aing dianteur lah. Nya kajen aya sia beusing sibuk ka aing jeung si Kanil lah. Oh, tuh sih jeung si Kanil nya. Nyaho ieu wae kican datang aing pusing we dah. Ya, lamun kira-kira jadi, Bron. Siap. Ku aing ti Bang Gope mah di ku aing dibeli. Oh, dua teh lain yeuna. Ah, nya dua rangkep. Anu kanan kiri teh nya. Heeh. Oh, beres lah bara duit tadi. Gope mah ku aing dibeli. Hat ulah gope teh atuh Kim. Bara duit atuh sia. Pen biasana bisa sok nyekel cenah sabulan bareto. Iya, eta mah baheula. Euy, baheula mah aing ti Bang 4 juta mah sabulan nyekel. Aing nyaho, pasti duit kabeh. Yes, ya masalah. Naon? Bulu ayam main sama saware. Buset, nya sia mah. Kumaha sih aing dah. Aing Aing pokona mah geus minyan sia nyeun karamba. siap nyeun karamba mah. Heeh. Ayeuna poe, Ayeuna poe Salasa ya. poe Salasa berarti aing Jumat jadilah. Oh, jadi aing jadi mah berarti ke ku aing langsung disusul ka imah sia nya. Beres, ayeuna berarti 3 poe lah aing tibang nyeun karamba mah aing salam. Kuli lah sia nyeun karamba. Pan harare tadi teh ngalawin aing sempat-sempot. Pan sia duaan jeung si Kanol. Si Kanil. Heeh. Dah tibang jelema kitu becus ieu. Tibang hari ribuh doang. Tibang ala-alawan doang nya. Heeh. Wat centang huluna tuh. Duh, aing ge lamun kedeung dewe lamun datang. Beak we nya di bebes-bebeskeun di huap-huapkeun ya eta teh. Karunya ih. Emang kunaon? Karunya eta ge anak jelema kitu-kitu ge. Nya haus sih ka dunya nama. Duh aing sabatang heula atuh Kim dah. Maju sia munggal ka pangi nang sabatang we sabatang. Sia teh boga sabungkus Aing eta. meuli sabungkus kamari. Ladang ieu cikur nini di dapur ku aing dijual setengah bekong. Sia mah ini atuh neangan meureun cikur. Kali apa? Tet aing. Korekna ya wah. Aing ge. Weuh korekna. Duh, Sia mau korek. Korek. Wah di mana itu korek? La ilaha illallah. Kumaha tuh ieu aing korek eueuh. Nya ti bang mau korek doang kos tukang tambal atuh sia teh. Duh aing kumaha tuh ieu korekna Kim? Lamotan lagi nepi ka isuk. Jontor-jontor bibir sia. Sia ngomong-ngomong dek ka mana ieu jadi dah aing. Aing lagi moal aya sia teh dek ka mana ngomong-ngomong. Aing dek neangan heula ayamna ka lembur-lembur dah. Tah, ayeuna mah geus kieu atuh. Sia neangan hayam heulan, aing meureun kedeung nungguan si Kanil nek mulai nyieun karamba. Wah gitu mah nya. Heuh beres nya. Ulah henteu ya. Nya heuh tenang gope tah. Oh, gope tenang, aing kurangan saeutik. Siap.
Oh, kade di jalan eta nincak saya dirinya di kebon ah. Oh iya. Hoi, buset ting anya si Sarkim. Aing segala kana karamba deh aing ku aya-aya we minta udud sabatang jadi eueuh korekna deh. Kani sugan mah korek di lila-lila. Teuing di jelema teh aing boja kurang sangkok teh. Lila kana pagawean ge. Ku aing dipukul ratau ge jera gedah si Kani. Nel, buru atuh dah. Aing ngalah kembang haredong deui beureung jaba dipicit si Sarkim. Lesang leur ya leur. Alau ah. Aduh, alau. Aduh, alau, aduh, alau. Aduh. Nel, kunaon sih jadi ngulau? Alau kunaon? Itu medak leur. Alau ah. Ya jadi angkatin ge deh. Wah, aing kalidaan mah ya. Alau ah. Wah, ini sahabat oge yo. Alau. Aing mah. Mang Imron dok meni merengkel. Ye. Alau. Lala ora sih ane kieu-kieu ge. Ye, pernah ulin baheula. Di ulin di mana? Ye, di dunia. Dunia naon? Persilatan. Aduh, alau. Yo, tadi ya. Tanyakeun ya Mang Imron ya. Ayeuna urang boga ieu order. Duh, aing mah naon deui eta poho deui lah. Ieu boga order nyieun eta ti si Sarkim karamba. Karamba teh. Alau, kos kumaha karamba teh? Karamba anu wadah teh wadah ayam. Kieu. Ya bude. Bude kieu mah tuh. Eta nu kieu mah bude. Alau ah. Ye, ai bude mah kieu, ai karamba mah rada dikieukeun, dihandap ka luhur. Heeh. Alau. Sedep. Urang ngalah awi ulah ulahnya. Yo, di kebon haji ulah gandeng ya. Urang nyeun karamba. Ayo. Tuna itu tuh bantuan dah. Ayo. Alau ah nyeun karamba. Aduh, aya. Mana sih kan si Imron geus burit kieu can eta tong. Sinarieun biasana urang kene geus balik. Ih, aing budak teh diarurusna. Aduh, ieu kembang cau geus semujehna kaala ieu. Poho-poho teuing tadi aya si Jabir jeung si Tumin nya. Ah, mal beres itu jeung budak eta mah duaan mah. Dibang nawar doang duitan. Duh aing. Baru lumayan ngajual kembang cau ieu. Kemana ngajualannya? Duh aing ieu nya kembang cau ieu. Laku moal, tapi biasanya mah laku baru neangan. Lumayan Bang Singpolok mah ya ge. Duh. Itu lain tuh. Wah, bos si Sarkim yuk aing ditawarkeun beres ya. Bos. Naon sih Ji? Bos wae. Cocok kebeneran bos. Ayeuna mah aya ka dieu ya. Naon gitu Ji? Pet pas pisan punggu bos. Ya, urang teh rek nawarkeun kembang cau. Pohoan tadi si Jabir si Tumin aya ka imah padahal mah. Ngan aing geus percaya eta ka budak duaan, soalnya teh Bang nawar doang. Loba teh. Buset kembang cau asal dae kot Mac Black. Ih, eta kembang cau aing. Yo, memeh dijual Gus ya. Asa aneu asakan di imah, beres keluarga. Lamun sing polohok, eta berarti kembang cau aing alus, kapake. Buset kitu nya. Heeh. Rek dijual baraha emang sih Ji? Dah. Nya lumayan sih Bang eta mah tuh. Ya geus lah siang ngomong wae daripada siang ngomong wae mau jadi duit. Geus wae genep 5 ya. Tambahan atuh bos, atuh gede bos. Tambahan deui. Geus sakitu dah. Heulah, geus. Ya, kayak sore aing ka imah. Heeh, beres aing kasih percaya lah. Heeh. Heeh. Ayo. Ulah lila. Aduh, Aing. Lumayan aing ya. Aya si bos mah. Wae ngajual kembang cau aing pokona mah nu aya di dieu ku aing kebon aing dijual terus. Tinggal jadi duit. Ayo sok sing polok ku aing kembang cau lah. Kemana orang ayeuna ber? Eta rek ka mana ieu dag-dag di ka kebon-kebon. Kurang neangan beulian naonnya atuh nu kesangkan jadi duit wer. Kalau itu tuh, kalembur itu tuh. Itu saha itu bareng-bareng kostarasi. Ya, cobain aja ieu Si gak Ayo. anak buah si bos itu. Ayo coba. Buset aing bari ngung ieu dag-dag didi ge sapoe moket. Neangan hayam di kebon oge arareueuh, tadi mun aya hayam di karbon. Tewakan gampang dibayaran mah. Mun kapanggibogana ditewakan heula. Aya-aya wae itu jelema arana itu dua. Kalembar kos Upin Ipin. Buset dicentangan mah ku dewek ti tukang geura. Sampurkeun ah. Hei, stop. Wait, di kamarana ieu. Apaan Ipin?
lembar kieu ya di kamarana ya kawasan saya ya. Maju aya naon. Jangan macam-macam ya. Makhluk ngangkot Jabir. Dia memang tumin atuh. Ai saya. Ah, ieu Jabir ya. Tah kitu ngaku kot dikukur. Orang nggak pernah aprok. Asal bareng-bareng masalah kostarasi. Oh, pan geus 3 kali urang teh aprok teh. Oh, Moal ge iwau. Wow, Mang Jabir imam. Kawan lama uing. kawan lama aing bukan kawan lama pas kieu. Kawan biong. Lain, main amat purah gitu Ya. we. Nah, iya orang meeting lah mendingan ge. Di mana segala matang Bedi meeting? bedi. Yo, nah iya Mang Tumin uing di tengah yo. Ulah ngagente teh Marisa, coba Marisa. Nah, nah iya ya, sabar nah Bang, iya. oke tuh dah ge. Ya, oh, ai meeting mah kudu rapi. Kudu rapi ai meeting mah. Ya. Naon eta? Pokokna mah intina mah uing teh ya. Kumaha Mang Jabir, Mang Tumin, Heeh. urang kerja sama. Kerja sama naon? Hah? Tulis. Ih, uing pan geus kerja sama jeung si Imron. Heeh. Si Imron ditanyain karamban aku uing dek jual beli hewan. Serek dagang belut. Ih, belut. Lain ai belaku karamba di belutan sing korolos atuh. Cat sugan ayam. Ayam, Sugan erek dagang belut sih sama dagang karamba. ayam. Ini dagang ayam. Mang Jabir jeung Mang Tumin nyenengan ayam. Oh, hayam kabeh, Kim. Lain campur care saware. Buset. Lu udah satu berat. Oh, kone cenah pabui. Pusing tuh dah. Aing ngai jelema Ayo jadi bandar Karamba mah carang. Weh, naona? Carang Karamba mah. Yo carang. Heeh, lu kerep Pak Anduk. Anduk mah. Ulah disuaikan anduk mah. Rawoy. Eta rek kumaha ayeuna Mang Tumin ya. Coba. Sorry wae Mang Tumin mah. Usaha. Diajakan usaha. Oh, sok aya coba rek kumaha ya. Ieu maksudna rek dagang naon Kim ya? Nadumuk rek dagang Karamba apa dagang hayam? Ih, dagang karamba jeung ayam diaduk-aduk terus. Nya bisakeun atuh Mang Jubir ah. Kumaha sih? Maksudna karamba heula dijieun karak hayamna. Hayam kosasi lain. Hayam kosasi. Hayam naon anu hideung teh nu kitu. Gadak Bang Tumina ngomong ge mun pabelit ngomong ngitung duit. Ni paguyu budu aing ngomong teh ka mana daek. Batur hayam solasi. Heuh pokona mah urang kerja sama. Soalna ieu usaha pibakaleun. Oh, ai hayam mah meureun hayam naon wae nya? Dek hayam nu hideung tadi naon Kolasi. Dek eta mah dek hayam solasi, dek solasi hayam. Hayam tukung. Oh. Hayam tukung. Hah? Hai digebuk rata. Kajian atuh aya kitu mah beres ya bising boga lawangna. Ayo Boga teh lawangna. Aya lawang mah loba. Ulah lawang panto dibuka. Aya tuh. Di mana ya? Hah? Ka mana ya? Bener teh ieu. Aya tuh. Ka mana ya? Ka mana neangan hayam mena mah Aya tuh harudang ayo. Ya bener teh angan ayam. Dek ayam naon, dek ayam rintik nongkeng ka langit cuman. Ini entak entik. Gentak. Naon? Gampek. Ayo tuh, ayo. Bubar. Ayo Jabir, ayo Tumin tarewakan hayam dek ayam naon, ayo terus. Wah digabung rata tibang hargana mah.